Akhir-akhir aya nama menikot asa betah kitu nyeseuh di luar teh duka kunaon. Atuh da ari nyeseuh di WC mah meureun menikot asa sararempit ku bujur gede oge hareurin. Pan ari nyeseuh di luar mah mana lalega, mana betah, mana caraang deui. Jaba lamun aya nu dagang bisa digoroan heula, aya nu ngaliwat katingali deui. Keun bae atuh nya da nyeseuh oge butuh sensasi. Atuh da arek teu betah kumaha nyeseuh di luar teh. Eueuh cai belaan ngadadak masang selang sok sanajan bari ngulutruk oge nyakeun bae we tong didengi. Nu penting mah urang nyeseuhna senang jeung nyaman, pang-pangna nepi ka angeus deui. Jaba nyeseuh di luar mah geuning tuh katalingakeun bocil ulin oge. Lain ieu mah ari nyeseuh di WC mah meus-meus kadenge ceurik deui budak teh. Mbak ya. Ya. Tuh da geuning geus nimrung deui budak teh cenah geus ngajak mama embak yuk, mama embak yuk. Ke heula dede teu ngawakai baksa we lah ngiringan heula ngojay di dieu jeung mama nya heula cai. Da tos teu aneh unggal nyeseuh oge pasti we nimrung eta teh budak teh. Tapi kan bae nya ada anak urang teu ku urang mah meureun da ari kabatur mah moal daekeun. Tah ti kamari nya sok aya seueur anu naros ka mana cenah aya mah tara katingali ngonten deui. Abi teh sanes tara ngonten nya ku resep scroll hungkul geuning da menikot asa lalieur kitu nyieun konten teh. Niat mah hayang istirahat heula satadina mah. Istirahat sakedeung tapi nan ieu mah heubeul-heubeul teuing istirahatna pangedulan we tungtungna mah. Eta geuning da sakola resep keneh ningalian ieu live dina toko anu oren geuningan bari jeung teu meuli oge keun bae nu penting mah nempoan we heula. Da geuning ari ningali anu kitu mah masing nepikeun ka bedug ge kuat panon teh. HP ge sakapeung mah kosok nepikeun ka beak baterena teh nepikeun ka panas we hareeng geuningan. Dari geus hareeng mah geuning anger we kudu make duit geuningan teu jelema teu HP. Ieu teh da nyeseuh teh menikot loba-loba teuing kamari teh balik liburan ti Paris jeung London ieu teh menikot sak abreg-abregan nyeseuh teh. Nepikeun kot balaraal bujur oge hayoh cingogo. Biasana mah da sok aya ieu teh si kakanda mantuan ayeuna mah teu mantuan da nuju riweuh kakandana milarian anu tea geuning. Geus we ieu teh dipaju ku sorangan keun we saangeusna sugan we nepikeun ka bedug lohor nyeseuh sakitu teh. Da geuning seseuheun teh ari dipelongkeun mah siga nu saeutik. Tapi nan teu angeus-angeus ku dipelongkeun geuning anger we kudu dipigawe. Tuh da geuningan bari curhat oge teu burung ang seseuheun teh.